nyaho-nyaho panggih lunas. Terus naon gitu? Apa sih Bang Google? Oh, Bang Google. Apalah tuh orang mah. Nah, eta teh muka praktek perdukunan mang. Mata kudu rada dilaporkeun ka RW. Nu bener sa teh. Di bejaan teh ngadon ngagebah. Supaya panglaporkeun ka RW Aden. Tong jawab, like, comment, share, subscribe. Astagfirullahaladzim. Rek laporan teh kasih RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kali. Hujan, angin. Datang jauh nguyup kopi. Lain mana? Nya kopi, nya ketan, main sikat-sikat wae. Refleks mana? Hari meninggal daharin teh sakieu abi mah pere. Ampun deui aya hujan. Jadi kieu pere. Ieu teh menang barita terkini. Jalan. Berita naon ieu teh? Laporan aku bapak diterima gitu mah. Oke, isuklah orang kan itunya antar bapak kurang nayang si Mbah Google eta teh lah. Nya tuh Pak RW. RW tuh seratkeun nomor abi meh ke babari. Mau hubungina. Oh, iya lah nomor bapak tulis di dinya nomor bapak. Sok. Mohon sok Pak sabaraha? 0000 08. Mohon kitu atuh Pak RW nya. Da sanes toyong lami teh abi kurang nyampaikeun naon anu ku abi ditarima ti si Okim kitu nya. Abi we heuh nya. Ya, sok tuh. Mun. Ada jalanan. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngobrol bari ngalebok ketan nepi ka beak. Kopi nepi ka saatna. Jangan sujang ieu maneh. Teu naon teh sujang? Kan bapak gara kadinya atuh tungguan we. Ka ieu masih dukun. Tungguan anak bapak kadinya.
Ka mana RW teh? Di laki ieu teh tadi di dagoan teh. Ka mana nya? Ngomong naon dia mana? Ente paheureuy bieu mah. Mana geus tadi nungguan jam? Henteu Pak RW ah. Aya meureun sajaman mah. Atuh deung. Kayak heula. Naon Pak RW? Ieu teh kumaha kasusna? Lain kamari mah cenah cek si Sokim. Bah Google teh muka praktek cenah. Mana emang gede loba cenah-cenah. Cenah mah jauh kanya. Da kumaha deui atuh. Ayeuna geus urang teh yang ka imahna. Hayu hayu urang gerebegnya. Aduh, apa itu? Hampura. Ieu motorna, aduh, ting kumaha ieu teh busina ieu teh euy. Ai cara naon? Sieun euy. Tong naik deui hurung enak hurung. Bener ieu. Bener. Cing urungkeun deui atuh. Bang, hurung enak. Ya, ali mana teh di mana? Ayo ka dieu Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak RW. Aya naon? Mangga kalau batur. Oh, nya teu nuhun. Mangga tadi. Teu nuhun. Aya periogi naon, Pak? Nah, ini teh, Bah. Kuring teh nerima laporan ti warga. Ngajarkeun mah Abah cenah muka praktek perdukunan. Emang bener gitu, Bah? Ah, sausaha Pak RW. Lain, Bah. Kan kuring teh RW. Warga kuring teh ya nu laporan ka kuring. Pajarkeun mah warga kuring teh nu katipu ku praktekna Abah. Emang kitu eta teh Abah ngabuka praktek. Saha Pak RW? Nu wani-wani ngadu domba kula, nu wani-wani ngalaporkeun kula teh saha? Kan anu ngalapor ka kuring ge insya orang 2 orang. Di antara nantinya kahiji si Ujang, muka duana si Okim ngalapor ka kuring pajarkeun ieu Mbah Dukun teh muka praktek. Kurang ajar. Kalem heula atuh, Bah. Santai heula. Fitnah teh leuwih kejam tibatan ngabunuh. Kurang ajar si Sokim, tinggalikeun sia wae.